Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi huquqiz zauji al-wajibati 'alaz zaujati. Fasal anu kadua bade nguningakeun pirang-pirang hak suami kewajiban terhadap istri. Jadi suami gaduh hak anu dibebankeun eta kewajiban teh kana jadi istrina. Maka seorang istri wajib melaksanakan kewajibanana demi memenuhi hak seorang suami. Nah, sami kamari kan suningakeun hak istri kewajiban suami teh nama sawangsulna. Pasal kadua mah hak suami kewajiban seorang istri. Nah, tanya insyaallah tapami urang tiasa ngajalankeun hak kewajibanana rumah tangga urang tiasa disebutkeun rumah tangga anu dina ngalaksanakeun ibadah gitu. Maka pami urang rumah tangga anu niatna ibadah marenan rumah tanggana kadah di ilmuan mana sana sekedar kumpul-kumpul suami istri tapi menjalankan dina rumah tangga teh hak sareng kewajibanana. Jadi ulah sekedar kumpul gitu tapi masing-masing baik suami atanapi istri teh kedah terang hak sareng kewajibanana anu kedah dilaksanakeun. Karena pami orang terang karena hak nang sareng kewajiban masing-masing, maka meunan teu aya ketentraman. Karena naon? Henteu didasari dina rumah tangga teh teu didasari ku niat ibadah. Tapami niat ibadah mah urang rumah tangga teh kan kedah didasari ku ilmu. Nah, makana dina kitab Muqaddul Jen banding gunakeun adab-adaban atanapi tata krama etika dina menjalankan hubungan suami istri. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa ngadawu Gusti Allah dina surat An-Nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Anu hartosna wallahu alam bi muradi ar-rijalu ari pirang-pirang pamaget qawwamuna membawa perintah alan nisa'i terhadap pirang-pirang istri. Membawa perintah dina perkawis naon ala ta'dibihinna ngadidik adab, ngadidik etika. Nah, ngadidik etika seorang istri. Karena pamit aya adab, aya etika, maka meunan seorang istri bakal melanggar aturan-aturan anu tos ditetepkeun terutama kewajiban-kewajiban istri terhadap suamina da kelantaran terang kana ilmuna sehingga terang ilmu berarti teu aya adab teu aya etika karena saur Rasul kan man la ilma la adabalah jami pamit aya ilmu nya moal aya etikana maka priyoge urang kedah di ilmuan dina sagala rupi perkara. Dina bade muamalah kedah ilmuna muamalah teh proses transaksi dumuk dina ibadah mahdoh kayak ini toharo salat zakat puasa kedah ilmuna tah sami dina rumah tangga oge kedah disengan ku ilmuna sehingga pamitos terang ilmuna berarti masing-masing terang kana hak kewajibanana. Bima fadalallah kusabab perkara tos ngunggulkeun Gusti Allah ba'dahum kasapali pamaget ala badin kasapalina istri gitu. Jadi emang dina segi derajat panggo segi teh Pak luhuran pamaget tapi dina segi ibadah mah sami-sami di hadapan Allah nyaeta non aya keutamian sadayana ngan cuman hanya sekadar derajat tapi pada dasarna mah intina mah naon sadayana ge kedah jadi nilai ibadah di hadapan Allah baik pamagat ataupun istri dina sebuah bingkai rumah tangga namunan. Jadi nikah teh tujuan kan meningkatkan ibadah bade naon ngunggulkeun kualitas ibadah.
kan benten kan padilahna nya di kamar teh sunyakeun rakaatani min mutahilin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutahilin. 2 rakaat anu tos gaduh caroge ataupun tos gaduh istri ieu lebih utama leuwih sae ketimbang 70 rakaat anu masih naon lalagasan. Nah itu tacan gaduh caroge tapi can gaduh istri lamun pam istri tacan gaduh caroge pami pamaget tacan gaduh istri. Nah, jadi 2 rakaat anu tos gaduh caroge atau tos gaduh istri ieu langkung sae ketimbang 70 rakaat tibatan jalmi anu tacan gaduh caroge sareng gaduh istri. Nah, makanya nikah kan gitu. Anu tos nikah tos mampu. Eta kelebihan dina nikah teh. Terus dina nikah teh meunan diberkahan naon? Ngejantenkeun keberkahan rezeki. Sabab saur Rasul iltamisu rizqa bin nikah. Pilarian rezeki teh ku sababiah nikah kan gitu. Panu tadina males jadi kersa lagi itu. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim sareng ku sabab perkara tos nganapakakeun pamaget ka istri-istrina min amwalihim tina hartana ku sabab pernikahan daya sapertoskeun mas kawin teras nafaqah kan wajib eta teh pamaget kedah nganafakahan terhadap istrina sesuai kemampuanana gitu. Jadi sesuai kemampuanana sanes ditarget kedah sekian sehari kedah sekian pokona mah kan neng masih teh artos teh wayahna sehari teh 100.000 kumaha apa misalkan kekengina teh 20.000 tah jadi sanes dina masalah eta sanes bilangan nominalna tapi anu penting mah bade seueur bade sakedik seorang suami wajib menafkahi istrina kedah menghargai hasil kerja keras naon suamina disyukuri bade seueur bade ageng ari seueur mani bager kekengan ari sakedik mali baeudan agar dengan kenging sakit jadi syukuri nerima sehat. Jadi rumah tangga tentang ningali karena non istilahna materi yang penting mah ningali kerja keras na suami menafkahi istri. Dadapun masalah rezeki mah tos aya kismahna tos aya bagianna masing-masing. Dah yang di seueur-seueur oge mana kekenging sakieu nya syukuri. Da satu atuh hoyong bahagiakeun sadayana ge suami terhadap istrina. Namun orang kedah menyadari sadayana rezeki eta paparintah Allah berarti syukuri anu tos dipasikeun ku Allah melalui tangan suami orang masing-masing. As-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. As-solihatu ari istri-istri anu solehah, istri-istri anu sae, istri-istri anu tumut ka bojona ka carogena. Hafizatun qanitatun dah istri anu salat teh qanitatun nyaeta istri anu tumut ka carogena. Tumut naon dina naon? Dina kasayanana perintah dina kasayanana. Pamit caroge marintah ka awonan mah marintah maksiat teu kenging ditumut gitu walaupun caroge urang.
Jadi dikala caroge miwarang anu teu melanggar syariat agama, maka kewajiban seorang istri wajib tumut ka carogena. Hafidotun istri anu solehah teh anu tiasa ngaraksa ngajaga dikala teu aya suamina, yani kana perkara nu wajib diraksana dina waktos carogena teh nuju angkatan, nuju kerja misalkan. Ngaraksa teh naon? Tina kehormatan parjina, kehormatan harga diri suamina misalkan, menjaga harta suamina, sareng menjaga naon perabot-perabot anu di rumah suamina gitu. Eta istri anu soleh teh. Tapi saur Rasulullah cenah disebut pangsae-saena istri teh khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa inna martaha ata'atka wa in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Saur Kanjeng Rasul pangsae-saena istri teh nyaeta istri di mana-mana netep anjeun kata istri mata pibungahan da caroge teh. Bungah Bu ningali ka ibu-ibu teh. Istri caroge urang teh. Nya bungahna mah naon alasanna mah bungah teh mulantaran ibuna dangdan wae kanggo carogena. Terus dina tutur katana lemah lembut ka carogena. Nah, kan kumaha istri namanya pameukeut oge. Jadi kumaha istrina tah. Jadi istri anu pangsae-saena can saur Rasul teh istri di mana-mana pameuget ningali ka eta. Di mana pameuget ningali ka istrina mata pibungahan gitu. Nah, pibungahan. Jadi kan bunga teh sanes ku urusan harta wae kananya, tapi kelantaran tadi teh dina rumah tanggana menjalankan kewajiban sareng hakna, tahu masing-masing hak jeung kewajibanana sehingga teu aya naon, teu aya perselisihan dina gonding ngajalankeun rumah tanggana. Wa in amarta hata di mana-mana miwarang anjeun atapi caroge kanu janten bojona suami miwarang ka istrina atau atka sok tumut eta si istri teh ka carogena. Nah gitu. Naon we mun kinten-kintenna anu kinten sae lah tah gitu. Wajib eta si istri teh kada tumut perintahan suamina. Wa in gibda anha hafazatka pamite aya carogena misalkan aya di bumi anha ngantunkeun misalkan ngantunkeun istrina dikantunkeun damel misalkan keluar kota, maka si istri teh sok ngajagi kehormatan carogena atanapi menjaga harta carogena terus menjaga dirina gitu. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna. Tapami anu istri anu teu solehah anu sok disebut nusyuj lah gitu. Nusyuj teh naon? Teu tumut ka caroge. Uring-uringan wae ka caroge. Merasa berbangga diri. Tah eta teh nusyuj.
wallati ari istri tahofuna anu nyangki pameget nusuzahuna kana nusujna hartosna cemberut wae lah istri teh teu darumuk cemberutna teh. Peda sekedik suganan penghasilan teh kenging jadi kedah disyukuri bade sir sekedik oge. Penting caroge urang tos naon ngalaksanakeun ikhtiarna dina milarian ma'isyah yaitu kerja kerasna pasti laksanakeun. Faiduhunna tadikala istri nusud membangkang atanapi membenci suamina. Faiduhunna kewajiban suami teh masihan mauidhah, masihan nasihat kaita istrina ay faukhawwifuhunna atosna ngasih peringatan, ngasih naon deui pitutur sapatoskeun kieu neng sing sieun ittaqillaha fil haqqil wajib li 'alaiki wahdiri al uqubah. Neng sing sieun ka Gusti Allah dina hak sareng kewajiban anu dina hak dina ngalaksanakeun hak kanggo aa kewajiban neng sing sieun kana siksa ti Allah. Sabab senyanya nusud teh teh mata ngukurkeun kana nafaqah sareng kosmi dikilir pamimpinan diwayuh. Tah eta. Jadi dipituturan heula dicariosan heula dinasehatan ku cara lemah lembut, ku cara bijak. Bila hajrin tong ditinggalkeun gitu. Atau sentepat taros lah. Waladorbin komo digebugan mah. Itu teh kenging. Jadi ku pertama berarti cariosan heula. Masih anggar keneh wae, tah berarti rada tingkatkeun deui ka naon? Tinggalkeun tempat kulemna. Anggar wae istri teh ambek-ambekan wae teu darumuk. Tah aya cenah kenging dibabuk dicepret ngadidik adab gitu, tapi sanes bade naon? Sanes bade ngaroga hala tanapi bade melukai gitu. Tujuanna naon mendidik kaos murang kalih ari tara salat panen tos 10 tahun kan cepretnya. Jadi mun murang kali urang tos 10 tahun masih ninggalkeun salat wae kan cepret kan. Wajib dicepret. Kade nu kana pameun teu kana naon? Kana sampeanana gitu pandanganna dibuka tah. Ayo buka. Salat mah. Piwarangnya putra-putri urang pamitos nincak usia 10 tahun wajib dipawiarangna wajib dibabukna pami masih ninggalkeun kana kewajiban salat. Jadi di mana masa nusud dan faiduhunna. Tadi kala misalkan nusud membangkang seorang istri terhadap suaminya, perintahan suaminya. Rasul idza battat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'ana hal malaikatu hatta tusbiha. Di mana-mana sawengi teh istri teh hajiratan. Hajiratan teh berarti nyingkahan tina kulem sareng carogena. Alim cenah. Alim misah kamar teh cicing lah ngaganggu. Cara apa hoream.
naon teu lah bongi disamperkeun ku bapana teh kala pindah ka kamar pengker. Kunci we dilebet. Bapana lok we sorangan bobo. Tah kumaha eta lamun sapertos kitu istri teh? La'anahal malaikah, maka malaikat bakal ngalaknat kata istri hatta tusbiha dugikeun ka dongkapna subuh. Oh, dika subuh dilanat aku malaikat, Bu. Ya, Bu, naon bapak teh gaduh penyawat mah, naon mah-mahan wae. Kudu ngartos. Tah kumaha lamun misalkeun tumut istrina. Mama apa ayah menden apa ayah biasa mah siap laksanakan tumut kacaroge. Saur Rasul ayyuma imra'atin batat wa zawjuha radin anha dakhalat al jannah. Sing saha istrina sawengi teh bari nyenengkeun ka caregena sehingga wa zawjuha radin sehingga eta caroge teh ridho ka eta istrina. Ridho ka istrina karena istri naon tumut ka caregena daholat al jannah maka eta istri teh bakal lebat ka surga. Bari nya ibu ka surga teh asal istri turut ka caroge ge ka surga. Asal gitu salat ongkoh, puasa ongkoh, ulah ai salat henteu curut teh cenah moal salat asal turut ka caroge ge cenah ka surga. Ya salatna ongkoh. Tolab ilmuna ongkoh wahjuruhunna fil madoji tapi pamimisalkeun masih nusuj wae membangkang wae terus di nasehatan secara lemah lembut angger wae tinggalkeun cenah eta isi teh fil madoji dina tempat kulemna terus tong disarengan lah keun isi tadi gurumut ku reungit ade walaya dribuha maksud ulah waka main babuk-babuk wae. Nah itu tujuanna naonnya? Tujuanna mendidik ada gitu. Masih angger wae ditinggalkeun kalah angger wae gitu. Tah aya kewajiban atasna aya naon? Aturan agama wadribuhuna babuk goero mubarrihin kade ulah sampai melukai lah kade anu dibabukna sanes pamunteun teh kenging dibabuk make ieu naon make panakol kokol kan teh mah wah baronyok eta mah berarti KDRT teh kenging sampai naon melukai teh kenging intina ngebabuk ge dicepret kumaha lah dibabuk lan ya maksudnya kan ngababukna sanes semua babuk bade KDRT gitu sebagai mababuk mah ban benten deui aya ngababuk tujuan mendidik aya mababuk teh karena naon emosi lah gitu kan sesuatu nama jami anu terjadi KDRT teh emosi tadi serangan ku agama teh ada amarah akhirna ai mendidik mah da benten deui ngababukna teh hayu mah cepret gitu teh launan untuk di bonggolan gitu launan nyepretna ge badan nurut moal ka hayu sia mun teu nurut ya cepret deui ya Fa'in atonakum tapame misalkeun istri teh tumut deui ka carogena fala tabghu alaihi nasabilata entos teh geura milareni jalan sapertos biasa deui lah kembali normal lah teu kada naon teu kada istilahna
anu tadi diuningakeun. Intina menan dikala caroge bojona misalkan tutumutnya sobar heula gitu, tapi tetep urang sambil ikhtiar. Atau napi misalkan awon cariosana istrina kacarogena nya kitu sobar, nya kitu sawangsulna pami istrina gaduh kalesan carogena teh awon talajakna awon cariosana nganyeri wae nya eta ge sami sing sobar. Nah, banaya keteranganana man sabara ala khuluqi zaujatihi atahullahu ta'ala misla ma uti ayyub alaihi salam minal ajri wasawabi. Sing sajami sing saha pamaget anu sabar menghadapi kelakuan istrina, misalkan dina cariosanana awon bawel dicarekan we teh carogena teh misakolenangan ngawak-wak we carogena cicing we misalkan ngahep-hep di pojok sakalian nyarios carogena tambah di nyarekanana teh tah kumaha pami misalkan sabar menghadapi naon telajak atanapi akhlak istrina, nah dina cariosanana, nah tindak lakuna, maka Gusti Allah bakal masihan ka eta jalmi ka pamaga tersebut sapertoskeun pahala entos dipasikeun ka Nabi Ayub alaihissalam. Wa man sabara ta'ala khuluqi zawjiha atahallahu ta'ala ajraman kutila fi sabilillah. Sing sahawai istrina ena misalkan sabar menghadapi kelakuan suamina awon dina cerosana awon dina tindak lampahna, tapi tetep we sabar dihadapi ku kasobaran. Mudah-mudahan we terus didoakeun, mudah-mudahan caroge abdi teh sing robi ulah kieu wae ulah galak wae. Nah misalkan sabar we dihadapina teh tah kumaha lamun sabar eta si istri menghadapi awon talajak suamina, maka eta bakal dipasihan ganjaran jalmi anu terbunuh dina medan perang ngaluhurkeun agama Allah sapertoskeun ganjaran jalmi anu maot syahid. Wa man dalamat zaujaha wa kalafatu ma la yatiku wa dzatu la'anatal malaikatur rahmah. Tah ayeuna milaraan ye ngadolim kita kolane salaki teh da elehan teh lalakina teke wa man dalamat zaujaha sing sahawa istrina ngazolim nganiaya ka carogena terus non wa kallafatu ma la yatiku merdih atanapi nyuhunkeun perkara nu teu mampuheun ngalaksanakeunana hoyong meser kapal atuh Pak ari bapana tukang macul atanapi Pak abdi teh hoyong meser mobil Mercedes tuh Pak. Ini secara syariatna teh moal mampuheun lah da teu seimbang gitu. Jadi naon namina teh nyuhunkeun ka hoyong tapi anu teu sesuai kemampuan carogena gitu. Wa adatu teras nyeri milaraan eta istri teh ka carogena, maka bakal ngalanat kata istri malaikat rahmat malaikat azab. Jadi bakal malaikat. Wa man sabarat ala adhiyati zaujiha aina sawangsulna sing saha wae istri anu sabar menghadapi nyata tina pangdolim carogena, misalkan milaraan lah carogena teh ka istrina sabar wae teh istrina teh
maka eta istri ku Gusti Allah bakal dipasihan pahala Siti Asiyah Siti Maryam binti Imran. Nah eta pahala ibadah Siti Asiyah sareng Siti Maryam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin daulat al jannah. Saur Rasul sing sawa istrina matat wa zawjuha maut misalkan di sana teh wa zawjuha carogan teh radin ridho dina salami jumeneng teh ridhoeun dan naon muasyarah bil ma'rufna kacarogena teh sae lah gitu, mempergauli kacarogena teh sae tumut wae kacarogena sampai ditinggalkeun maot aku isina teh ridho. Sanes ridho arek milarian deui. Ridho yang milarian mah anom aduh ridho mah jadi teh daripada geringan wae cenah. Ah teh ridho. Jadi ridho teh kulantaran naon? Karena nuju jumenengna teh eta isina teh naon? Ridho teh karena sangat baik terhadap suamina. Tumut ka istrina ka carogena ta eta daholat al jannah maka istri tersebut bakal lebet ka surga itu. Wa qala sallallahu idza salat al mar'ah hamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jadi ya non keterangan di mana-mana istri ngalaksanakeun salat 5 waktuna. Jadi saur Rasul gitu. Sing sawa istri di mana istri ngalaksanakeun salat 5 waktu yani setiap waktu teh ninggal. Enten midama salat 5 waktuna. Wa shamat syahraha dina sasi Ramadana ngalaksanakeun puasa saum terkecualikeun nuju haid jeung nuju nifas. Wa hafidot farjaha menjaga kehormatan. Itu kehormatan dirina ngaraksa farjina khususon kanggo caroge. Wa taat jaujaha tumut ka carogena asal sanes dina maksiat. Pami tumut ka caroge arimi warang maksiat mah nya teh ini tumut sanajan caroge oge. La ta'ata li makhluqin la maksiatil khaliqan. Qila laha uduli tangkin bakal dipiwarang eta istri teh diantaranya ku malaikat meuneun. Udhuli hei istri pak lebet aranjeun ka surga. Kamana wae anjeun kersa hoyong melebet ka surgana. Sok kantun milihan lawangna, milihan pintu surgana. Mana wae hoyong anjeun. Nah, bakal ditawisan kitu mungkin di surga teh. Pami ke dalam dunjana teh salatna misalkan rajin, puasana rajin. Menjaga kehormatanana tumut ka carogena tangkin bakal dipiwarang udhulul jannah mangga anjeun lebet ka surga mana wae anjeun hoyong lebetna bade milihan sok mangga pintuna tos dibukakeun kantun hoyong. Wajahat imra'atun ila Nabi sallallahu dongkap seorang istri ka Kanjeng Nabi terus naros, ya Rasulullah ana wafidatun nisa. Gusti Rasul abdi teh utusan timang pirang-pirang istri ilaika ka Gusti ka anjeun. Hadzal jihadu katabahullah ala rijal. Ari jihad cenah eta tos dipardukeun ku Gusti Allah ka pameget. Kumaha cenah pami istri abdi hoyong gaduh pahala jihad. Nah, bangka pungkur mah nya ngabela agama Allah teh Kanjeng Rasul sampai ngangkat pedang kan lillahi kalimatillah
bari ngaluhurkeun agama Allah kan gitu. Misalnya di kala jami teh naon henteu tiasa di secara lemah lembut sampai mengajak perang maka dilawan menyerusukan. Ai main perangan mah teu kaenging kan urang mah. Da Rasulullah ge teu langsung main perang-perang wae da istilahna kan Kanjeng Rasul mengajak secara baik gitu. Daya pemaksaan. Sababla ikraha fiddin, daya pemaksaan agama. Penting orang terus nularkeun ajaran Rasulullah secara rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Jadi dakwah secara mauidhatun hasanah, pitutun wasaid. Jadi sanes ku emosi, jadi nyenak agama mah ulah ku emosi, ulah ku nafsu kedah disertai ilmu. Sabab nyenak agama anu kedepankeun teh emosi, merasa baik, merasa pangka surga na eta bahaya. Takabur engke teh nyenak agamana. Sabab aya keterangan man ra'a nafsahu khairan min khalqillah fa huwa mutakabbir. Sing sajami tos ngarasa pangsaena ngaraos dirina teh pangsaena di antara makhluk Allah eta teh jami takabur. Bab Rasulullah ngajarkeun ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak kana pangeran teh bil hikmah, ku cara hikmah. Kumaha wae carana mun hikmah teh? Kanjeng Rasul kan kapungkur oge secara hikmah teh ku akhlak utamanya. Kafir ban aya kisahna Kanjeng Rasul bade salat di ciduhan, ditimpugan, tapi Kanjeng Rasul tetep henteu ngaraos naon benci. Dikala teu damang oge kalah ditingali Kanjeng Rasul. Akhirna ku hikmah Kanjeng Rasul, ku akhlak anu budi pekerti nu luhur sehingga eta kafir Quraisy teh masuk Islam karena naon akhlak teh eta mina hikmah gitu, pendekatan misalkan dirangkul sanes dipukul dirangkul. Walaupun kafir Quraisy membenci tapi Kanjeng Rasul mah teu membenci karena memaklumi teu acan aya hidayah. Takumaha cenah ka si Rasul panari jihad mah diwajibkeun ka teh ka pamegat pa yusibu kanu aya inda robim, maka eta jami atan dipamegat-pamegat anu maot dina medan perang, maka kanu ahya maka pada jumeneng inda robim di hadapan Gusti Allah gitu. Ngingingkeun pahala anu ageung. Abdi ge hoyong meunang sapertoskeun pamegat dina naon? Dina pahala jihad. Yurzakun baringkin di rizkian tahangkin di surga. Faqala wa nahnu ma'asyiron nisa, abdi golongan para istri nakum alaihim, abdi melaksanakan menjalankan hidmah ala nabi, melayani caroge abdi dina setiap waktu. Pamalana min dalika, naon atuh kanggo abdi bagianana, kan abdi sok mendampingi anu naon anu ngaulaanana caroge anu perang naon tuh bagian abdi pahalana menterama. Faqala alal ihtisas, faqala Rasulullah. Nah, terus Kanjeng Rasul ngawaleur
abli man laqaitin nisa anata tazawwaj wa tarafa bihaqi ya'dilu zalikal jihad. Abligi dugikeun ka setiap istri papendak sareng anjeun, carioskeun ku anjeun ka perang-perang istri sanjana tumut ka suami mengakui hak seorang suami eta teh sapertoskeun menyamai pahalana teh sapertoskeun nyaeta jihad. Sami urang teh ngaulan caroge eta teh gaduh pahala jihad. Ai caroge makan kapungkur pan ngangkat senjata gitu ngabela agama Allah. Wa qalilun min kunna may yaf'alu ngan sakedik cenah jalmi anu midamelna tumut ka caroge teh sakedik mengaku hakna caroge teh sakedik kulantaran taya ilmu makana peryogi tah baik suami baik istri kedah terangkan ilmuna supados terang kana hak kewajibanana masing-masing gitu. Karena teu sakedik istri teu terang kana hak suamina sehingga teu melaksanakeun kewajibanana gitu. Wa kana Ali radhiyallahu anhu wa kana sana kabuktosan sina Ali yakul nyeros kieu syarru hisalir rijal pangawon-awonna pamageteh dina sifatna gitu. Khairu hisolini saeta teh pangsesena sifat istri al-buhlu koret. Lamun pamaget koret teh awon, tapi lamun istri koret sae. Koret kieu menjaga lah ente naon lah bisa teh ente rayungan lah gampil. Nah dirayu teh gampilan ente menjaga lah. Wazahwu membanggakan diri. Di istri mah sae teh. Wal jubnu borangan. Apa belum istri jagoan kita jadi naon tomboy gitu teh. Fa innal marahida kanat bahilatan hafidat malah. Senya istri mana-mana naon koret atau pelit maka tiasa ngaraksa hartana wa mala jaujiha sareng harta carogena malah kana harta anjeuna sareng harta carogena. Jadi kan abdi bade ngagalah anu bios teh pan kitu heula pan ayeuna kan dulu sekonyong-konyong kan istri mah kedaya izin suami di mana-mana bade naon ngagunakeun hartana musyawarah heula lah gitu tetapi nyuhunkeun izin aku maha bade anu nyuhunkeun widi anu bade sodako bade nyuhunkeun sodako ieu kasihan sabaraha gitu sehingga naon tiasa ngaraksa harta anjeunna sareng harta suamina. Wa idza kana mazwatan pamisi merasa berbangga diri istakapat maka tiasa nyegah antakallama kulahadin gampang nyarios jeung seseorang itu bikalami jauji kulahadin bikalami lain hartos nemenan moal gampang dieu lah moal gampang dirayu sabab naon sabab gaduh suami gitu. Wa idza kanat hibanatan parokot min kulli syai'in di mana-mana hartosna penakut lah lamun pamaget penakut awon isi mah sae gitu. Parokot min kulli syai'in bakal memisahkeun atosna sieun dina setiap perkara palam tahrud sehingga eta isi teh moal kersa kaluar ti bumina. Itu tuh kukuluyuran dan naon sieun teh nah sieun ku
cara pamegat sanes sieun ku carogena sieun teh aya widina kan gitu. Watakot mawadina Tuhan sareng nebihan kana tempat-tempat anu jadi prasangka awon wah. Khafihi fatan karena sieun kanu jadi carogena gitu. Wayan bagi antari panaha kal mamlukah wayan bagi sareng priyogi diuningakeun antari pa kedah terang eta istri annaha kal mamlukah sanya istri teh kal mamlukah seperti hamba saya yang dimiliki kun jadi sayyidna ari istri teh milik suami lah gitu. Pala tata sorofu pisain min mali ila bini tekenge ngagunakeun eta istri dina hiji rupi perkara sapertoskeun dina hartana ila bini terkecualikeun kedah aya izin suamina neng bade meser acuk wios teu mangga bade meser anu tekenging neng atau sebade didamel hala ieu heula kudu aya izin heula. Jadi segala sesuatu teh istri kedah nyuhunkeun izin ka suami dikala bari ngagunakeun harta. Bal qala jama'atun minal ulama innaha la tasrasu faidun fi maliha illa bini. Nya kitu bahkan nyerios seseurna para ulama sanyana istri teu kenging ngagunakeun hartana terkecuali kena izin walaupun eta harta anjeunna lah gitu tetep kudu aya izin suamina apalagi pami harta carogena walaupun eta harta anjeunna gitu tetep kudu aya izin li anna kal mahjurah margi da istri kal mahjurah sapertoskeun istri anu dibekukeun dina naon urusan transaksi lah. Wajib walal marah dawamul haya wajib ka istri teh salamina teh kedah isin min jauh jihad tinu janten suamina biasa nama isin teh mimiti ungkul mimiti rumah tangga kan bae isin kaditu mah biasa ya deui. Nah, jadi salamina teh istri kedah isin kanu jadi suamina. Wakilatil mamarah ulah seueur teuing naon perselisihan papasean namina rumah tangga pasti wae nya saha wae ge da urang mah sadayana belajar anu ahli urusan rumah tangga mah Kanjeng Rasul kan pasti pake trokna intina ulah sampai katutuluyan wa ghadi tarfiha salam wajib tah ka istri teh kedah nungkulkeun paningalina. Jadi istri teh kedah nungkulkeun paningalina kana jadi carogena ulah dipolototan carogena teh. Kenging sabaraha enak kenging 10.000 neng dipolototan. Jadi tungkul tingali teh panu sapertoskeun naon seorang murid kanu janten guru na kan gitu. Jadi di mana-mana istri nuju papayun-payun sareng caroge teh tungkulkeun paningalina. Wa ta'atu sareng wajib istri kedah taat kanu janten carogena li amrihi dina perintahanana terkecualikeun dina maksiat. Dina urusan maksiat mah teh kenging tumut tadi oge. Wasukutu inda kalamihi kewajiban seorang istri teh sukut cicing di mana-mana caroge teh nuju nyarios kupingkeun heula ieu mah tembal-tembal hoghag kupingkeun heula tah lamun tos diijinan mangga neng sok be nyarios naon ieu mah patembal-tembal perang itu teh perang kuait jadi pami caroge nuju nyarios teh istri ngupingkeun kana cariosanana eta caroge wal qiyamu inda kudumihi di mana-mana suami uih ka bumi misalkeun tos angkatan sambut bari ngadeg ngadeg
taros duit deh ya entong atuh tong aka entong kawisan heula gitu ayo mangga bade ngaleueut heula ibak heula naon heula gitu ya biasa cium tangan heula tuh assalamualaikum nah sambut gugah dah budak giru istri teh cium tangan gitu cium pipi baru udud gitu lah. Jadi eta ada teh. Jadi pami urang angkatan istri pami caroge angkatan uih ka bumi teh sambut bari istri teh bari ngadeg gitu. Ieu mah dongkap kalah kabur ka mana. Ka mana mah ngarian. Nah itu ngerumpi di tetangga. Ngagosip deh gibah, nah mana dosa. Wa hurujihi tah nya kitu deui bari angkat ayeuna angkat damel ubih damel. Kami dongkap damel. Biasa dipapag gitu. Kami keluar nya dia diiring gitu diiring ka lawang pintu teh tingalikeun sabi ngadoakeun. Mudah-mudahan ya dinten ayeuna sing rezekina. Itu sudah doakeun itu. Ulah pokona mah mun teu menang 1.000 tong uih. Nah, nya tungguan teh nyendong di pos ronda lah. Udah dituntut lah. Jadi tong seur nungtut lah. Terima doakeun caroge urang sa kenging seueur alit disyukuri lah eta. Wa irdu nafsiha teras kewajiban istri teh kedah naon menawarkan dirina. Indah naon nalika bade kulem wengi ya. Osok kada ibu. Bade naon heula? Bade tuang heula, bade ibak heula, bade boboh heula. Entong kudu ditoelan wae ku bapana deh. Hese di ditoelan we deh. Eta nya kewajibannya. Irdi nafsiha kedah menawarkan diri. Menawarkan diri indah naon nalika bade kulem. Wa ta'aturu terus kewajiban istri teh wa ta'aturu nganggo sesengitan. Nganggo sesengitan. Anggoanana ngangge parfum terus menan anggo badana ngangge parfum gitu. Make lulur dilulur Bu. Bisi bau letak kemotos ngarambet mah dilulur heula. Ulah barau dongkap teh ka bumi istri caroge nyamperkeun dan barau hapekeun. Jadi ente semangat deui ayeuna teh. Jadi sengit kudu salamina sengit. Ulah baru hapeuk baru kesang. Sesengitan terus supaya betaheun caroge teh. Kulantaran betaheun teuing di bumi tunggalna damel ge henteu. Da betah teuing. Ini sesengitan. Itu namanya membahagiakan kan, membahagiakan suami. Ari di bumi mah di barau ari nempak ojek jeung ojek sareungit dibalik. Wa tahuduhal pamanya kitu deui bahamna. Ngaenon lah sok disemprot ya. Ayat ngaenon ya sok pengharum mulut naon teh. Semprot ulah barau keong. Dikecup ku caroge teh bau keonge mah ya ulah. Bil miski ngangge minyak misik cenah. Watrib nyata dianggo minyak harum parfum. Ulah bari kaondangan wae sesengitan teh di bumi oge kudu sesengitan. Kaondangan sampai sesengitan di bumi barau.
Wadawa muzina ngangge-anggean misalna nu pantes lah gitu, nu pantes ngangge-anggean nu sae teh maksudnya sanes mahal teh sae lah sesuai kemampuanana pantes lah gitu, anu bakal senengen pami carogena teh ningalieun gitu. Ulah naon nganggean teh nu barelel gitu, acuk teh nu kusem itu istilah pembantu gitu si pahili. Wa tarkiha bihadratihi tadi mami mana pami aya caroge. Jadi misalkan caroge teh bade euih mah bade euih tah dangdan sing geulis. Dangdan sambut kusenyuman anggoan aranggo acuk pangsaena anggo ayo ngabahagiakeun suami gitu. Ulah bade kaundangan ngumpul dangdan teh. Di bumi mah acak-acakan. Wa tarkiha ta pamit aya caroge. Teh caroge mah ulah seuting dangdan cenah. Misalkan caroge teh damel ya keluar kota tong seuting dangdan. Ari aya caroge mah tara dangdan aya teh caroge sok dangdan gitu. Dibalik. Watar kuliyana law inda goibati fi firasyi wa malihi kade isan ulah hianat kacaroge nalika caroge teh aya di bumi fi firasyi dina amparanana hartosna kehormatanana wa mali sareng hartana. Wa ikrami ahlihi teras kewajiban istri teh kedah memuliakeun keluarga carogena. Istri misalkan aya mertuana lah gitu kedah naon kedah memuliakeun keluarga carogena. Jadi sepuh ti carogena teh misalkan dongkap tas seorang istri teh berarti kedah memuliakeun kedua orang tua tinu jadi suamina tapi kerabatna misalkan. Walau bil kalamil jamil sanes ku cariosan anu sae jadi memuliakeun sanes kudu ku harta wae ku cariosan mikanan sakitu ge tos ngamuliakeun. Waruyatul qalil minhu kasiron ningali perkara sakedik ti caroge kasiron seueur hartosna teh disyukuri wae bade seueur sakedik penghasilan teh disyukuri wae gitu. Wala tamna nafsaha tekengi ngalarang pasi istri kana dirina tinu jadi kahoyong carogena. Jadi pami diajak misal ke naon bersetubuh tekeng dilarang-larang ke Pak cara apa ya aloream asal aya nu beureum heula Pak beureum karek siap euy ku beureum wae tah wa in kana la dari kota bin sanaos aya dina leureun naon tutumpakan cenah caroge teh hoyongeun dina tutumpakan laksanakeun we tutumpakan we nah itu berarti ku wajib-wajibna tumut si istri ka suami gitu. Mungkin aya keterangan di Ibnu Abbas nguping ti naon ti Kanjeng Rasul nyata kecualikeun kieu terkecualikeun pami nuju haid nuju nifas eta mah wajib dilarang. Caroge misalkan hoyong bersetubuh istina nuju haid jeung nifas eta mah wajib dilarang sabab haram. Ayeuna istri
sanaos getol ibadahna, wegina dianggo ibadah, siangna dianggo puasa, tapi dikala diajak ku carogena ka tempat bobona misalkan kalah ngengke-ngengke WA sekedap deui resep sinetron tanggung sampai ka boboan manten carogena teh cangkeuleun nungguan antosan di kamarnya neng kagok ya nuju nonton KDI bawa mah-mahan wae di kamar dingkengke misalkan jaat yaumal kiamah tushabu bisalasil tangkin eta istri ya kupingkeun kanggo istri jaat yaumal kiamah isi anu sok ngengke diajak jima dina dinten kiamat teh bakal diborogod ku rantai wal aglali sareng diborogod masyayatin disarangkeun sareng setan. Nah, kudu bager anu kudu tumutnya. Itu pamegatna, pamegat asa diangkat. Nya tong dipaksa. Alimun. Pelitnya. Nya kantun pinter ngolo istri namanya. Lamun istri hoyongan pamegatna alim, eta mah pinter-pinter istri nawe. Itunya punya kan insyaallah. Jadi ibadah sadayana oge jadi ibadah. Urang berhubungan jadi ibadah ngan disunatkeun da di dieu cek di tengahna wa yustahabul lil mujami ayabda bismillah. Di mana-mana bade jima, Bu. Baca bismillah heula. Sok baca bismillah tara. Ieu. Dilapainya, Bu. Bacakeun qul huwallahu ahad. Terus takbir, tahlil, Allahu akbar, perang. La ilaha illallah. Perang man, Bu. Perang eta ge pan. Perangna duaan wae. Baca bismillah, baca kulhu, baca takbir, baca tahlil. Terus ucapkeun doana bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'al nutfata dzurriatan thayyibah in kunta qadarta an tahruja zalika min salbi. Atanapi doa anu tos malum Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Itu apa itu doana? Tah eta doa heula, Bu. Allahumma jannibni asyaiton wa jannib asyaiton ma razaqtana. Kanggo ibu-ibu temen neng, sanes kanggo neng temen keng seneng sagung nama. Tapi ternaon apalkeun mah persiapan mungkin. Mal itu lah waka eta mah khusus doa makan orang tua. Adanya doa. Jadi urang nyon mugi Gusti nebihkeun ka abdi tina syaiton kan. Jadi urang teh hayang dijaga, hayang gaduh keturunan anu soleh-soleha. Makana urang mah dina waktos jima oge aya adab-adabanna maca bismillah heula. Kirang bara salat sunat heula mah. Luh teu kiat cenah salat sunat ge. Pamit teuing. Wala tasumma ila bidhi tekenging ngalaksanakeun puasa sunat Senin Kamis dinten Arafah Asyura misalkan illa bidhi terkecualikeun kedah aya izin suami. Jadi istri mah baik sanoa pami puasa sunat kedah nyukur izin heula. Enjing neng bari puasa Seninnya bios teu
wios mangga neng bade puasa kemisannya teu kenging neng bisi hoyong ti siang-siang nah wayahna neng teu kengingnya bantosan dambel misalkan pangulahankeun nyangu aya nu dambel misalkan nu tandur bisi capek jadi kedah nyukeun izin dina puasa sunat mah puasa wajib mah pami dilarang nya teu kenging ngurut mah wajib mah laksanakeun terus wala taruja min baitiha ila binihi ayeuna isi teu kenging kaluar ti bumina terkecuali izin suami jadi pami bade kaluar angkatan dikedah nyukeun izin heula neng bade ka bumi bapa sareng mama nuju teu damang kan gitu mangga neng ayo sareng pain paalat ayeuna misalkeun midamel si istri teh kaluar ti bumina tanpa izin suamina la'anat hal malaikah maka malaikat bakal ngalanat ka eta istri hatta tatuba dugikeun katobat autar dia tanapi uih deui ka bumina carogena wa in kana doliman sanos eta teh misalkeun dolim carogena teh sehingga angkat jadi bade didolim ku caroge oge isi teh teu kenging angkat pami teu diizinan ku carogena walaupun sapertosan gitu nah eta waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam